Ah, aing mah baluang teuing pamikiran lamun ceuk basa budak ngora mah keur galau ieu teh. Mun kata-kata mah ieu teh seseorang yang pernah singgah di hati akhirnya menyakiti. Aing eta boga basa eta saeutik aing teh tapi da kalakonan kapilampah eta. Yang pernah singgah di hati akhirnya menyakiti. Wah, eta mah biadab gitu mencek bahasa eta nama tapi teu kitu kena ku nasib urang mah kitu. Aing babaturan can aya ka dieu wae da. Tadi nama da sok resep ari jeung sok sanajan geus kolot ge kitu dah lanceuk. Waalaikumsalam. Wah, meni gaya Aduh, tas nyabanya. Wah, eta topina Acum Udat channel masih kena di YouTube masih? kan? Masih di YouTube. Masih sih ari kan masih mah. Eta meni angka ribung. Oh, tahun baru kamari. Tas piknik. Lain tas ngalongok iya pada aya acara nu nikah ka ditu. Wah, hebat. Di mana sih? Di mana? Di Surabaya. Oh, Surabaya tuh etan. Man urang mi asal seuh ieu teh geus turun tina bus teh. Nah, nih. Atuh urang tumpak ieu teh Surabaya teh pan jam 7. Peuting kamari. Jam 7 peuting kamari. Bukan. Naik bus. Naik bus ke terminal. Hebat hebat. Gitu, bus eksekutif. Wow, eksekutif. Kapan ari bus teh aya eksekutif, aya non eksekutif. Lamun bus manu biasa mah bumel gitu. Aya patas. Duh, udah mewahna labatan di jero imah. Yo. Atuh nu kitu mah kawas hotel cenah, sote. Atuh heueuh. Aya kitu kumaha mewahna? Jadi pan aya bus biasa mending sok aya nu dua-dua karene. Ya mah jadi si jang penumpang teh sakorsi. Paingan ieu awak mani sararengit jigana tina jok ngeunah. Dibere sakorsi. Mau kemana? Banjar. Wah, silakan masuk. Di Surabaya. Pelayananana luar biasa. Pelayanan masuk Pak, bari kieu lo aja tuh. Yang ini apa kursinya? Iya. Ini. Tutung. Ya, ting teh. Aing da nyaho saya Naik bus. Oh, kursi di bawah kursi teh eta nu hiji tapi rada panjang. Kanya jadi saurangan. Kalau mau tidur Pak silakan, kursinya tinggal nyetel. Gitu. Nyetel radio atau apa? Nyetel kursi pan bisa kanukul digedeun, bisa kandang diketukeun. Hebatnya. Gitu. Ini kalau mau tidur nih selimut, diberi selimut tuh mah kursi hiji selimut hiji. Waduh, hebat. Genah. Nah, etanya bus Atuh ngebut di jalan teh geus jiga we urang gedean aing. Ngonya. Padahal mentak mau barang ieu teh barang-barang berharga ieu teh. Ngan teu pake panas, urang ge tas nyaba, ngan urang mah ka Kulon, ka Tangerang. Kamari ge malah mah ayeuna ge burit gerek indit deui. Kitu. Ningreman pisan. Ieu. Megahna bus anu ditaekan ku urang mah. Sarua kitu deui. Bisa pake ngedeng jokna teh. Ngan aya nu di dinya mah meureun jok teh bisa pake ngedeng, pake tidur dibere selimut. Urang mah leuwih ti Kang Uda. Banyak. Jok teh gede kanyat duaaneun jalma. Jang sare. Duaaneun. Dibere bantal guling, selimut ge jeung anu sok ngeusian selimutna. Urang mah aya awewean eta nu ngaparanti ngabaturan urang. Jeung awewe. Aing mah eta bus eta badua. Atuh mending. Ya, aya aturan di eureun teh di pertengahan di rest area cenanya. Abi mau minum Pak, mau ngopi, mau minum, mau makan, silakan turun. Aing mah teu turun ieu. Teu turun da eta anu boga selimut awewe eta metot ka urang. Nangkep nya heeh. Cenah teh keng lungseur lah. Moal lapar ieu. Berarti urang mah selimut wungkul nya. Urang mah ayeuna ge rek indit deui ka Tangerang. Eueuhna naon padahal mah. Eueuh jug-jugan, eueuh baraya. Ada eta resep tumpak bus wungkul aya awewean dibere awewe. Jadi urang teh ayeuna teh saminggu teh niti 4 poe sakali. Tadi teh. Ke aya pangabalieur. Saremen pisan atuh kitu mah mending euy. Nya, ari urang mah dibere selimut wungkul. Beus geus ngalanggan urang mah. Geulis awewena teh. Eta warna anak bosna nu kumaha urang moal dibejakeun. Gitu. Biasa make ieu biasa
Ah modelna bos zaman ayeuna mah ning. Rason ge anu mewah. Heeh, toilet. Toilet. Mun dibalikeun toilet jadi naon? Talilut. Elehnya ku selimut urang mah. Urang mah selimut lagi jeung Jadi ada urang mah selimut teh jang turub awak mih teu tiris. Eta mah selimut air ramuan merenya. Atuh, aing di tempat rest area ge batur turun aing mah henteu dibetot kudu boga selimut. Tong teuing lungsur cenah. Bet cari ngagojod we nya. Heeh. Siapa mah disebut ngagojod kawas di lembur. Asa mending urang ge nyaka urang teu milihan nu kitu euy. Lah dina antek-antek naon ge meureun Kang Uda mah aya nu maturan eta selimut ge ngan meureun nini bari geus mabok wae utah wae daek ngabaturanna. Sasapaan cing aing. Kajenting selimut Ya. bungkul. Aing rek di ka Tangerang ayeuna. Ayeuna. Heeh, mo eueuna naon di ditu aing rek lengoh we kieu. Malah mah moal di calana-calana acan aing mah. Ayeuna. Heeh, kana bos rek di sarung we. Montong cuy, ari dibere selimut. Anu aya ramuan mah montong di salana. Ti imah mula ge erek indut ka terminal ulah di salana, ulah di kolor. Gitu. Aing rek ka Tangerang ayeuna. Kana bus eta deui. Heeh. Tapi kadang ulah di salana nya. Heeh. Ya tuh lah. Ikan kumaya ya wae lah. Urang gerek balik meureun ka imah jong-jong geus nepi mah ka dieu. Selamat.